Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang manjatkeun puji serta syukur kana Maha Gopur, Pangeran urang sadaya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwah salam kasanggakeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kulawargana, para sahabatna, sareng urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Simkuring ngadeg di ieu tempat, pada ngamaksatkeun ngadugikeun biantara anu ngabantun jejer sajarah komputer. Komputer nyaeta alat anu digunakeun pikeun ngolah data, nurutkeun parentah anu tos diprogram. Istilah komputer ngagambarkeun jalma anu keur ngalakukan perhitungan aritmatika. Secara gurat padat, komputer dibagi jadi 4 generasi. Generasi kahiji digunakeun dina akademi jeung militer. Jeung tahun 1837-an, komputer ieu ngagunakeun tabung vakum jeung nyimpen data. Generasi kadua dimulaina memori sistem operasi dikenalkan ke publik tahun 1850 Generasi katilu dimulaina teknologi transistor tingkat jadi sirkuit terpadu. Generasi keempat nyaeta generasi anu terakhir awal tahun 1870-an MOSFET yang integrasi mau perubahan mikroprosesor. Janten kacindekan anu dimaksud urang sadaya kudu tiasa ngamanfaatkeun komputer pikeun hal anu positif. Teknologi anu luhur nu aya di dunia nyaeta manusia. Komputer anu paling canggih aya dina otak manusia. Rupina mung sakitu anu tiasa kusimkuring dipikasanggem. Hapunten bilih kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.